Wan koit geningan. Kamari-kamari dagang es krim, ayana dagang cendol. Katanya di sini gak ada yang dagang cendol, makanya ana banting setir jualan cendol di sini. Mesen 2 ember jangan batalan puasa engke. Aduh, maaf, udah habis dagangan ana. Piraku, geus beak. Sungguh, ana nggak wadul. Lasut euy. Karek ge jam 4 Jaba jam sakieu mah keur meujeuhna satengah nyawa deui. Sumpah, tadi ada wanita nggak borong dagangan ana, Masya Allah. Saha kitu wan anu meulina? Katanya dia itu nonis. Dia ngomong ke ana, katanya mau ke depan dulu, nanti balik lagi bawa pesanan cendol dari ana. Tuh bisa diantep Beuki ngalunjak ya si nonis. Wan, mana ya cendol pesanan aku? Oh, ini pesanannya udah ana bungkus, silahkan diambil. Iya wan. Iya, wanita ini yang ngeborong dagangan ana. Punten pisannya teh. Abi ngawakilan umat pecinta cendol salam dunya ieu. Kumaha kitu, A? Tong sangeunahna burang borong tajilnya teh. Karunya anu puasa teu kebagian wae. Naon sih jol ambek-ambekan? Hak aku dong ngaborong mah, da pake uang aku sendiri. Ieu mah diomongan ku nu kasep teh. Kalem mang, tahan emosi, gedekeun depo. Salira teh nonis kan? Nya, kunaon kitu? Hari pasca tukang enog rek diborong ku abi rek narimakeun moal. Munteng ke Idul Adha rek mencit rusa, jadi pas Natal Santa Claus teu bisa ngider. Naon sih teu ngarti ngaromong naon? Ulah kitu aku teh jajan takjil. Punten pisannya ieu mah. Tong abong teteh non muslim ngaborong takjil sangeunahna. Astagfirullah, nah ada abi mah 100% Islam A. Tah bisi teu percaya mah. Dosa moalnya mencit rusa. Lain rusa-rusa belegug. Urang era ieu sugan teh non muslim. Emang ngaranna nonis suara geningan. Cok rek naon deui? Hihi, puntennya teh nonis duh. Manawi atuh sareng nomor WA-na cik tembongkeun. Masya Allah,